Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah ke haribaan baginda alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Asa di Jakarta ini ngomong. Nukusim kuring ya hormat para kiai nu tadi parantos masihan wejangan-wejangan anu parantos mulih tinggal hiji deui tersisa Kiai Profesor Dr. Humaini. Oge kakasepuhan di dieu aya ketua pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah beserta wakil yang tidak asing lagi di kalangan para pendiri pencipta maulid terkenalnya di kalangan pemuda, sebab maulidan hulu buntut iya jelemana terutama kasepuhan di masjid ieu wilayah ieu Mushola Ar-Ridho Bapak Soekarno diganti kukula Soekarno. Sama-sama dari Jawa Timur. Soekarno itu mah Soekarno presiden, ieu mah pemadam kebakaran. Oge para kasepuhan nu sanesna di dieu aya mantan camat eksis jana menikmati sisa hidup. Alhamdulillah deka mana de lumpat atuh iwal tiri riungan
paratur pemerintahan anak sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir anu kusim kuring dimulyakeun terutama aya tamu-tamu urang tamu di Cikarang hadir tamu di Lampung hadir tamu di seberang alhamdulillah nyana selalu seberang Cilongok maksudnya orang Cilongok eta lamun ka Picung ka Pasar Kemis nyebutnya seberang ye tanyakeun ka orang Cilongok Masya Allah dasar ukanya aho seberang tak rajakeun ka Biijah mun Biijah ye urang di dieu ka Picung seberang Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF alhamdulillah hadir panitia penyelenggara Maulid Nabi di Mushola Ridho anu kusim kuring dimulyakeun kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu khususna sim kuring umumna urang sadayana kempal di ieu tempat dina raraga anu sami ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan harapan tur pasti urang di akhirat disyafaatan ku anjeunna disalametkeun ku Kangjeng Nabi urang anu bakal ka neraka jadi ka sorga anu bakal ka sorga lamun urang nilik sejarah lahirna Kangjeng Nabi teh di tengah-tengah masyarakat anu rusak kerusakanana geus teu aneh dina berbagai kitab sejarah dicaritakeun keur meujeuhna buming mabok buming judi zina adu kekuatan kobilah pembunuhan teu meunang salah saeutik teu jelas arah budaya manusia Injil geus terkubur Taurat geus hilang walaupun aya cuma sekedar nama tetapi pengamalanana geus henteu sebab ditingali peribadahan aya nu nyembah ka batu aya nu nyembah ka kayu aya nu nyembah ka manusia aya deui salaki nyembah ka pamajikan horenganan nurun ka Cilongok aya salaki anu lamun dihareupeun pamajikan teh waduh Masya Allah eta jahiliyah eta nah teu jelas keur meujeuhna ka mana arah ibadah ka mana arah politik ka mana arah ekonomi geus teu jelas pokona mah aya anu maju usahana si ieu tinggaleun bunuh si ieu hebat si ieu lemah sikat habis lamun nyana boga kekuatan teluh ya Allah ya Rabbi eta tuturunan teluh datang ke Cilongok ka dieu di Cilongok loba teluh di dieu loba teluh barang di dieu KTP nama aja orang pondok jelas
anak geus teu puguh bapak antara dulur adik kakak jeung uwa jeung emang teu jelas mumusuhan teh lain jeung deungeun-deungeun ya Allah ya Rabb kabeneran aya raja nu gagah kacida dia mah ngaranna Raja Abroha tetapi pengunjung Baitullah masih eksis sebab di Baitullah teh aya 360 patung. Di sararembah ti mimiti patung nu leutik segede curug datangkeun bode segede gajah aya. Dibentukeunana ge model-model ta patung. Aya nu kos Haji Pendi sagala ta patung. Bentukna. Patung. Masya Allah. Nah, Raja Abroha ngutus panglima perang nungaran Abu Righal untuk menghancurkan Baitullah disertai dengan kendaraan gajah berangkat 500 personil saat eta wah luar biasa berangkat ke Baitullah untuk menghancurkan Baitullah tetapi dihadang dengan kepiawaian Abu Thalib samemehna ge geus dijelaskeun ku Abu Thalib atuh Baitullah malainu abdi Baitullah manu Gusti Allah urang masa kadar ngaraksa jeung ngajaga tah deuk dihancurkeun atuh mangga ja anu ngajagaan manu bogana acana mampu bae atuh mangga teu mampu bae terserah tetapi Allah tiba-tiba ngutus manuk ababil dilestarikan dina Al-Quran surat ababil kubakar mimitin ngaji ababil atuh kunaon manghaji we daek ngarendeng kieu hai gegeraan surat ababil kumaha mimitina cepet tabat siada hai coba tabat bala kebodoh ieu ya Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tab wa arsala alaihim tayran ababil kapangi coba tabat coba baca bala kebodoh ieu tah mandak urang lamun maca surat ababil diamankeun tina bahaya diamankeun tina ilmu sihir diamankeun tina ilmu teluh nu endek ngarusak ka urang insyaallah dijaga baca surat ababil 40 ulah napas kuat sih 40 kali ulah napas namun teu kuat 40 10 masih tilu berarti kena teluh teu kuat kena teluh di tahun penyerangan Raja Abroha disebut tahun gajah lahirlah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah encanaya hijriyah tauda Masya Allah di tengah-tengah kos kitu Kangjeng Nabi lahir tengetkeun ku urang teh sejarah 12 Rabiul Awal lahir Kangjeng dilahirkeun Kangjeng Nabi di tanah anu mulia Mekah diutus Kangjeng Nabi numbawa utusanana makhluk nu termulia malaikat Jibril dibere utusan risalah moal aya 2 keistimewaan jeung kemuliaan utusan dengan utusan risalah dibere mukjizat anu paling istimewa dibandingkan jeung mukjizat samemehna moal aya bentukna Al-Qur'anul Karim
Iyalah Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi, Masya Allah nikmat nupang gede-gedena. Nikmat nupang gede-gedena teh iman ka Allah, nikmat nupang gede-gedena teh iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta geus eueuh deui nikmat nupang gede-gedena mah eta bae. Sebab nikmat dunia mah hanya sakiceuk. Kurang kumaha pahartos sugihna maot. Ibu tin kaya raya paeh. Saha deui nu kaya? Saha deui nu kaya? Komaji pendi mah kaya henteu, gagah henteu. Modar tah mah. Nah, eueuh nu teu paeh nikmat-nikmat nu kos kararitu. Raja Fir'aun kurang kumaha gagahna, modar. Raja Namrud kurang kumaha hebatna, paeh. Dan lain-lain sebagainya nu garagah. Haju can aya jaminan, bahkan lain encan deui moal aya jaminan di akhiratna. Tapi urang mah ku hari hirup nu sederhana, bahkan aya nu di bawah sederhana, maot urang. Di akhirat urang boga jaminan. Nu gajamina Kangjeng Nabi, urang bakal dicicingkeun di tempat anu mulya. Urang na mulya boga tempat urang di akhirat anu mulya, sorga. Mejeuna manusia nu mulya ditempatkeun di tempat anu mulya. Lamun urangna di duniana urang ibadah ka nu maha mulya, Allah. Nah, ieu urang kan diuk di dieu, ieu diuk di dieu. Ieu berkat iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Urang bisa ngarayakeun maulid. Ku cinta urang ka Kangjeng Nabi, berarti kan urang ieu mulya kasorot ku sinar nu mulya, ibadah ka nu maha mulya. Urang di akhirat pasti ditempatkeun di nu sangat mulya, sorga. Ya Allah, ieu kabeh ahli sorga ieu kabeh. Ih, ieu mah karasep garilis bareng neuleuh ka dieu. Ya Allah. Asa teu pantes nu kieu ka sorga. Atuh urang teu betah di sorga ya ieu. Atuh teu betah. Urang usul ka malaikat Ridwan. Nu ieu mah ulah dikasurgakeun. Atuh di dunia ge urang teu betah komo di akhirat. Ngan nyana lamun dikasurgakeun dirobah beungeutna. Haji Pendi jadi kasep. Pabehan. Kasep. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi modal nah iman. Geus boga modal iman indah. Al-Qur'an ngajelaskeun walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tah iya. Walau anna ahlal qura, lamun bae ahli kampung Cilongok. Walau anna ahlal qura, lamun bae ahli kabupaten Tangerang. Walau anna ahlal qura, lamun bae provinsi Banten. Walau anna ahlal qura, lamun bae sa Indonesia. Amanu, iman ka Allah. Percaya pangeran teh Allah. Lain patung, lain kayu, lain mata poe, lain bulan, lain duit, lain jabatan, lain pemajikan. Allah, amanu, iman, wattaqau, takwa ka Gusti Allah sesuai dengan aturanana anu dibawa ku Kangjeng Nabi urang nu kuarikeun diperingatkan. Nah, modalna dua, iman, takwa. Berarti intina taat ka Gusti Allah sesuai dengan syariat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tabalukarna la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah bakal mukakeun kabarokahan langit, kabarokahan bumi. Dibere barokatus sama, dibere barokatul ardi. Barokatus sama di hujanan tiis ngeunaheun. Dibere angin ngeunaheun sepoi-sepoi. Nikmat urang cicing di imah aya angin, Masya Allah ngeunaheun. Cicing di hareupeun masjid kieu urang
di naon gitu ngaranna semprot ku angin eta ngaranna barokah teh sama. Coba orang deket Haji Pendi aju angin ti ditu ka dieu beuh ya Allah ya Rob ieu racun naon sih ye mentek pemajikanna geus teu betaheun pemajikanna ge teu betaheun deket nyana cilok bae nyana pemajikan ngarendeng kieu jeung nyana embungin sebab ambeuna eta kakarek ti kelek doang encan tinu handap ya Allah ya Rabb. Masya Allah loba manuk parae kotok parae dah ieu barokatus sama ya urang ningali bulan beuh nikmat indah ningali bintang nikmat indah cuaca nu saking ngeunaheunana ieu berkat daun ya taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dibere barokatul ardi ya Allah ya tatangkalan harejo Masya Allah karim dideuleu ku urang sawah hejo lemo nikmat kadeuleu ku urang di ditu ku ari mah tuh di Cilongok di Ranca geus aya paparahuan sagala geus aya soang atuh ku ari mah jadi Cilongok na ge naon nu kukula dicaritakeun geus lain Cilongok deui Cilongok Citi ku ya Allah ya Rabb Masya Allah kula liwat kamari gaditu neuk nyolateun ningali sosoangan kan kikituan nu numpakna Haji Pendi ya Allah ya Rabbi teu boga kaisi numpak jana numpang soang ya Allah nyoba dasar ieu mah kolot-kolot tolol meureun nya masa naik soang aduh Gusti Allah aduh dah ialah barokatul ardi dibere kabarokahan langit dibere kabarokahan bumi lamun Allah geus bere kabarokahan kadorong ku angin barokah ziyadatun fil khair politik jadi sejuk kana hate ekonomi ulah-ulah ekonomi kelas luhur dagang cai laku dagang uyah laku dagang nanaon ge laku bae jeung araruntung bae eta barokah ngaranna barokah lamun lalaki beungeutna sabenerna mah beungeutna beungeut perang jore berarti kan aju nanya awewe nu geulis daek bae eta barokah tapi kan ieu mah geus nanya awewe sabaraha kali nanya awewe bah tahu diri atuh Masya Allah unggal nanya awewe ngajebian berarti kan iya banget naon ya kos gaya pelet atuh mah Haji pelet lah ini nama kuncina pelet doang hiji senjatana teu manjur pelet tadi deres pelet na manjur mah nah ieu barokah karana nu paling istimewa barokah mah urang teh boga harta boga awak ditujukan digunakan ke Allah pakai neangan ridho Allah sesuai jeung musola ar-ridho urang cicing di dieu meh hayang menang ridho Allah cicing di musolana musola ar-ridho dagangna supaya menang ridho Allah berpolitikna supaya menang ridho Allah berbudayana supaya menang ridho Allah geus atuh urang mencakup ieu musola ar-ridho urang teh mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ye, urang barokah mah kieu ye. Urang dahar sanguna saeutik tapi di dahar kulimaan teu seep. Barokah tangaran. Kangjeng Nabi mantes perang, masa perang kabeh lapar. Segasa lapar. Kadeuleu katingali ku Ki Jabir bin Abdillah Kangjeng Nabi lapareun amat ieu. Ayeuna Jabir bebeja ka pamajikanna, "Neng, gelis, aya naon?" Ningali Kangjeng Nabi lapareun pisan. Aju, ayan teh jang pasakeun kira-kira 5an atau 10-an bae. Aya. Geus kakak neuk mencit anak embe, jaboga anak embe. Geus atuh urang suguhan Kangjeng Nabi. Cak pamajikanana siap kak nu penting harewos bae Kangjeng Nabi na harewos ulah lobaan 5 sampai 10
Oke bos. Itu harewos langsung. Siap pasak. Beri pasaku pemajikanana saleter gandum. Jabirna mencit anak embe jauh deui pasak. Langsung bebeja ka Kangjeng. Kangjeng. Lamun Kangjeng lapar, pamajikan geus nyadiakeun masak saleter ulah loban-loban Kangjeng 5 sampai 10-an da ka ditu. Langsung geus kada ka ditu. Alhamdulillah cek Kangjeng. Langsung Kangjeng Nabi langtung. Para sahabat sadayana, alhamdulillah Jabir bin Abdillah kuari keur masak jang nyuguhan urang siap wabeh kadar itu disuguhan urang. Cek Jabir jepan jadi kieu teh ya. Langsung Jabir bebeja ka pamajikanana. Mante tanggung jawab aing mah ka kamar sakana. Ngonci maneh Jabir sabodo terserah. Cek pamajikanna emang kunaon atuh bebeja atuh ka ditu harewos geus diharewos banyak lobaan-lobaan kieu datangna diharewos banyak Kangjeng bisa kos kieu wallahu alam kumaha jadina cek jana ngengkeuy kira-kira 1000 jelema masak dengan saleter pamajikanna ngagedor lawang buka Kak buka ulah ngomong buka tadi ke harewos pamajikan mah kitu komo urang pondok urang Cilongok nanti bukan nyarekan harewos kunaon ya Masya Allah ya sudah cek Jabir yang dicarekan ongkoh ceknya kumaha jadina bae guys datang Kangjeng mana pasakanana antepkeun heula kula cek Kangjeng Nabi nu ngangkatna kula nu ngabagin pamajikan Jabir kieu bae lah sapilah saleter atuh sabaraha urangan jelema ngeukeun 1000 sabodo langsung diangkat dibabagi saurang-saurang siap wadah bagi ku Kangjeng Nabi set bagi set jeung dagingna ya teh saurang-saurang 1000 kabagi kabeh ieu aya keneh di dieu nyesa sakumaha encan dicokot bae bikeun ka pamajikanana Masya Allah cak pamajikanana isi kumaha lalaguanana tuh lamun Haji Pendi bisa kos gitu nyen warteg nyana iya Jabir iya karena mukjizat Kangjeng Nabi waktu orang wajar di atas wajar iman ke Allah iman ke Kangjeng Rasulullah tah barokah ngaranna kula boga sangu kira-kira bangsa lamun didahar ku 10-an moal saeb sangu 10-an moal saeb datang Haji Pendi, Haji Rusdi jeung Haji Adang tiluan Masya Allah kurang kene kurang ya si budak jelema apa genderuwonya tiluan kurang kaget ya Allah ya Rabbi si jelema berarti kan campur jurig ya campur jurig mantak aya nu ngabarengan ngaranna dasim setan kan aya 10 ngaranna setan dasim setan dasim teh lamun urang ka kamar nyana geus aya di tempat sare nyana siap di tempat sare ngabaturan urang antak lamun urang langsung teu babacaan nyana aya di dinya nyana langsung ngarangkul ka urang dicekelan mata urang lamun pas subuh Allahu Akbar ditutupan celi urang jangan didengerin dasim ta dasim. Nah, ieu mata dikiekeun we dikiekeun. Eta deuk beuntak. Dikiekeun. Dasim eta dasim. Nah, maaf besi aya di dieu nu ngaran dasim, pajar keren we ngaran setan eta. Celi di ya Allah ya Rabb. Satu, kedua, ketika orang dahar teu maca bismillah dasim milu. Mantak eta si dasim teh ngabarengan teu seubeuh-seubeuh ketika baju urang ngagantung kemudian ku urang dipake urang teu maca bismillah milunya na bareng jeung urang dasim ngaranna ketika urang asup ka imah kemudian teu maca salam heula eta dasim diuk di kursi ketika aya pamajikan diadukeun urang ku pamajikan tanu ngadu-ngadukeun suami dan istri adalah setan dasim
Dasim ngaran. Mulai tah pamajikan teh ngomong, "Kak, kanyahoannya." Naon? Henteu salam berarti tas nganjang ye. Sia nyanyahoanan. Dah apel kajen kumaha ulah sok suuzon. Suuzon kula ge jaho di HP-na aya. Sia sok aju ngamimitian kos kitu bae. Imah tangga urang ieu. Dah, dipercaya ieu mah kadeuluna ge meni luis kitu. Dasim teh ada. Terus saksi dasim terus. Terus saya terus sedek. Aja si dasim bebeja ka salakina ulah ngomong lamun pamajikan keur malah urang ngomong cicing. Lah cicing bae bangun hebat. Tuh nya cek pamajikan. Ai bener bah kan cicing bae kan. Ngaku atuh jelema mah. Aing ngomong salah atuh ngomong salah. Cek salakina mulai darder teu saeutik di Cilongok nu ribut suami jeung istri eta dasim. Ngadak lamun pamajikan orang marah cekal ku urang ceulina adanan. Iselicia aya si dasiman kajeuna kumaha ge. Adanan ku urang. Huh. Dasim eta. Masya Allah. Nah iyalah di imah urang aya setan ngaranna dasim. Mun dahar teh seubeul-seubeul dibarengan ku dasim. Mun urang make baju, make calana, make samping henteu bismillah heula eta dasim di tempat sare urang si dasim. Nah, teu puguh teu karuh urang noel pamajikan. Merek kenal pot. Eta dasim eta. Ditoel ku Haji Pendi. Dah, ku alpoel bae ku sumbere duit bae. Dasim tah dasim. Atuh duit mah urusanna lain deui. Engke ieu mah urang mah lah teu bisa. Nges lah, eta dasim mulai teh ribut. Loba jelema nu ribut di tempat sare. Teu kudu jauh-jauh neangan nu jauh anu aya di dieu ge sebenarnya di panggung ye. Eta dasim. Para jamaah kaum muslimin, tengetkeun da si dasim teh nya. Geus urang lamun deuk ka imah, assalamualaikum mun aya jelema di jero. Pamajikan urang mana ya? Assalamualaikum. Eueuh. Ganti ku ari eueuh sasama assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, lamun urang deuk dahar maca bismillah. Bahkan nu hebat mah maca bismillahna 1000. Deuk dahar teh 1000. Mal kaburu dahar tuh bismillah wiridan we. Kaburu seubeuh. Lain seubeuh nek. Dasim sih ada si dasim. Nah, ieu barokah mah barokah nu paling hebat barokah teh ya di samping saeutik tapi cukup bisa dipakai ibadah ka Gusti Allah. Urang boga duit 1 juta lamun barokah kurang dihitung 500 di ka masjidkeun 500 jang imah tangga urang eta ngaranna barokah bisa ditujukeun ka Allah neangan ridho Allah. Urang boga sangu mahi 10-aneun urang bismillahirrahmanirrahim dahar aya sesana bikeun ka fakir miskin eta ngaranna barokah. Di samping eta sangu-sangu jeung makanan-makanan anu asup ka jero beuteung bisa digunakeun pake ibadah ka Gusti Allah. Eta bisa teger salat ge, eta bisa teger maca Quran, bisa teger maca sholawat. Nah eta ngaranna makanan anu asup ka jero barokah. Iyalah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Barokah ngaranna. Aya jelema nu dahar seubeuh tapi barang adanya suara azan nyana culak cileuk bandeng amat teh azan. Allahu akbar Allahu akbar aki-aki nu azanna. Haji Pendi masalah ya. Serak basahnya Allahu akbar Allahu akbar. Cak masyarakat irapaehna teh si budaknya. Teu udaheun adanya azan. Nah, lamun teu barokah tah makanan nu asup ka jero lain ka masjid endahan ngajauhan masjid eta teu barokah ngaranna. Nah iyalah barokah cuman ieu urang menuju ka barokahan teh ternyata konsepna hiji taat ka Allah walau anna ahlal qura amanu hiji iman wattaqau takwa disimpulkeun taat nurut ka Allah parentahna laksanakeun laranganna jauhan ku urang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard bakal dibukakeun ku Gusti Allah kabarokahan langit kabarokahan bumi alhasil ti luhur ti handap
urang pinuh ku barokah. Hartina barokah seetik mahitur bisa diarahkan ibadah ka Gusti Allah. Eta ngaranna barokah. Tinggal urang introspeksi bae. Urang ieu boga duit, boga harta bisa henteu diarahkeun ka Allah. Mun henteu berarti teu barokah. Naon ieu pasalna dagangna apa naonna? Hiji nomor kedua ketika urang dahar kok berat amat deka masjid berat amat deka musola berarti ieu makanan teu barokah. Naon ieu ganjelanana? Berarti teu taat ka Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Ketika orang di imah ribut bae jeung pamajikan berarti ieu teu barokah kajen ku kumaha ge awet rajet pan ribut pan anakan. Awet rajet tuh ngaranna. Nah, ieu teu barokah. Oh, horenganan dilanjutkeun walakin kazzabu. Tetapi na jelema ngabarhongkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngemantak ku Gusti Allah dibales kabohonganana ku siksa. Masya Allah. Jelema ngabohongkeun ka Allah nu titah iman henteu, nu titah takwa henteu. Ayanya teu iman nya teu takwa kafir. Aya iman doang tapi teu takwa. Iman mah iman mun ditanya saha pangeran Allah, saha nabi anjeun, rasul anjeun Muhammad. Tetapi salat tilok, puasa tilok, zakat tilok, main judi terus bae, mabok terus bae, zina terus bae, aya musuh bunuh. Nah lamun geus kos kitu, ku Gusti Allah bakal dibales dengan siksaan. Walakin kadzabu. Tetapi jelema ngabohongkeun maka ku Gusti Allah dibales bima kadu yakribun. Kunaon dibalesna? Ku pagawean ku ucap nu kumanehna dibohongkeun. Mantak teu saeutik ku urang kuari di deleutuh NTB gempa. Iyalah bima kanu yak tuh Palu bima kanu yak ribun tuh bima kanu yak ribun diurang Banten ngeri sebenarnya ngeri ku Allah ya ngeri ndek dikiriman sakedeung deui jeung saeutik deui mah cuman untung bae Haji Pedi sok udang ti peuting udang ngana langsung dula deule mana cai alhamdulillah tuh Masya Allah karim lamun eueuh jelema nu hudang ti peuting lamun eueuh nu aki-aki hudang ti peuting lamun eueuh nini-nini hudang ti peuting lamun eueuh orok anu ceurik ti peuting nah ieu geus dikumahakeun meureun Banten untung bae masih keneh aya orok nu ceurik keneh ti peuting mentak lamun aya orok ceurik ti peuting eta teh sebenarnya mah ngajauhan siksa Allah geus lamun orok urang peuting henteu ceurik ciwit iya ceurik sia cek ki uci ge cenah atuh eta keur ka orok. Nah lamun ibu boga salaki aju ti peutingna henteu daek udang ciwit naon sia nyiwitan bae ih kos teu karti bae sih ciwit teh urang naon nyiwitan bae ieu kula teu make calana ya Allah ya Rabbi orenganan arahna lain deui mah nyiwitnya Masya Allah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian Kangjeng Nabi diutus setelah 40 tahun di Mekah. 13 tahun Kangjeng Nabi di Mekah dakwah, diusir ngalih ke Madinah. 10 tahun Kangjeng Nabi di Madinah dakwah, cuman 23 tahun berhasil luar biasa. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Hiji wafat Kangjeng Nabi. Tahun 11 Hijriah nah berarti 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 571 Masehi wafatlah Kangjeng Nabi. Dilanjut ku para sahabat khulafaur rasyidin, lanjut ku para tabi'in, lanjut ku atba'at tabi'in. Begitu menang 300 tahun mulai Yahudi nu terusir di Madinah
Nasrani anu terusir tumbuh kembali. Tahun 350 mulai pesat deui Yahudi. 400 udah bisa menguasai Israel. Aqsa nu tadina eksis jadi masjid, kemudian kuari dirubah menjadi gereja. Nah, ieu sejarah seperti kos kitu. Loba masjid-masjid dijadikan gereja. Tidinya Islam ciut luar biasa. Masya Allah. Mengharapkan pemimpin anu handal teu aya 450 can aya. Ternyata tahun 500 setelah Kangjeng Nabi Hijriah 580 muncullah seorang Sultan Salahuddin Wahid. Salahuddin Wahid batu teh Jawa Timur. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, berpikirnya Turki hancur, Irak hancur, Israel luar biasa, Aqsa dikuasai ku Yahudi, Bizantium naik kembali setelah hancur ku para sahabat. Tidilah berpikir, maka Salahuddin Al-Ayyubi membuat satu pengumuman. Siapa yang bisa sayembara, saha anu bisa mengagungkan Kangjeng Nabi melalui syiran-syiran, atau mengagungkan Kangjeng Nabi melalui bahasa-bahasa di setiap negara. Sayembara sadunia berkumpul di Mesir. Tidinya daratan ti unggal negara, ya Mesir sendiri, ya Irak, ya Iran, Suriah, termasuk di Libanon, terus ke belah dina Turki, terus ke belah terus kabeh menya naon kitu ngaranna naon ngucapkeun membacakeun pujian-pujian Kangjeng Nabi. Wah, dengan berbagai bahar, berbagai bahasa, langsung ditilai nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Etalah Barzanji, assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka, assalamu alayka atqal atqiya, assalamu alayka, terus sampai selesai, sampai asyaqal badru alaina. Terus kadituna eta nu menang, nu mantak kemenangan eta terus dijadikan momen ku Ja'far ku Salahuddin Al-Ayyubi, dijadikan muludan terbesar sadunia di Mesir. Horenganan isi maulidanana tidak lain, kita siap menggempur Israel supaya Aqsa menjadi masjid kembali. Dengan keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi, seluruh negara yang hadir saat eta siap apapun yang terjadi diserang. Setelah ditatap penyerangan-penyerangan, alhamdulillah menang deui. Setelah menang dikuasai deui Israel, Aqsa dijadikan masjid kembali. Teureun-eureun perseteruan antara Muslim dan Yahudi dan Nasrani tahun 580 geus terjadi permusuhan, geus terjadi perang anu luar biasa. Nah, dikuasai deui. Sageus sakitu terus berjanjina disebarkeun ke mancanegara. Ieu sejarah berjanji tah. Mantap kuari dibaca ku Haji Pendi. Ya Allah, asraqal badru alaina. Tadi itu non bener tentu sih. Nah, suarana doang teu kuat ngadeng Haji Pendi mah, ya Allah, suara garing. Masya Allah. Nah, etalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksir wa ghalli, anta misbahu suduri. Asli nama kos gitu tah. Asli dalagam ti Ja'far nama kos gitu. Baharna mun hayangnya bahar sakadaek. Nyaho bahar sagalanya na ya kosong ngaji bae heran aing mah. Sebluk-sebluk ge nyaho ka bahar. Ya, nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terus diabadikeun sampai ayeuna berjanji. Kitu Haji Wi. Ya Allah ya Rabb.
Nah kami kabari ieu ka Mesir ningali masjid nu dibangun ku Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah luar biasa. Masjidna agreng, didinya Haji Rusdi termasuk Haji Pendi hayang boga kenang-kenangan nyana dipoto make baju kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi. Make mahkota, make baju perang, nyoren pedang, langsung gelut. Didinya gelut, bari dipoto bari gelut. Hebat jasa, masya Allah. Sugan tema gratis, orang mayar. Barang mayar mahal. Kumaha carana, caknya untung kayak Haji Agus. Nah iya, jelema sebelum bagus gitu. Pajar gratis kunyana. Ya Allah, masya Allah. Karena ini jelema kolot gitu, buka otak jasa. Itulah Mesir, masya Allah karim. Ketika asup ka jero masjid lantaran urang manyaho sejarah merenungkeun ya Allah ya Rabb, iyalah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi anu nyana bergerak Turki ke Mesir, di Mesir menuju Israel. Dipimpinku langsung Salahuddin Al-Ayyubi dengan ribuan tentara nyerang Israel Yahudi. Mulai ti harita sampai ayeuna tetap eksis masjid Aqsa terus sampai ke ayeuna diserang deui ku Yahudi. Nu mantak lamun urang hafal sejarah teu aneh. Lamun Yahudi terus kuari ngedesek muslim, geus sabararebu muslim dan muslimah bahkan anak-anak anu terus dibantai ku Yahudi. Nah, sampai ayeuna teu jelas. Ente jelas apakah ieu teh masjid, apakah ieu gereja. Nu jelas masih masjid kene, cuman pekuasaan anak geus ku Israel ayeuna. Kuari aya hubungan Indonesia jeung Israel neruskeun Gus Dur nu sabenerna mah horenganan kuari geus dibangun makam Kangjeng Nabi Ibrahim, makam Kangjeng Nabi Yusuf. Kula nanyakeun di Mesir makam Kangjeng Nabi Yusuf di mana? Teu ngabejakeun horenganan di Israel. Warigus aya makam Kangjeng Nabi Yusuf, bapana Kangjeng Nabi Yusuf sakarang ngaranna ngaji. Cepat atuh we ditanya. Ayub, nu bener. Ayub ya budak ya Allah, teu nyaho kahitut bau. Masa Kangjeng Nabi Yusuf bapana Ayub. Tuh, coba aing nanya kana ieu deui. Saha bapana? Teu nyaho deui ya Allah. Ieu ku aing dibawa-bawa bae dikekelek nu nyaho. Masya Allah sakitu didongengkeun geus terus bae ya Allah ya Rabbi. Ieu si otak diteudeun di mananya? Masya Allah karim. Yakub nah tadi Ayub menang disabar dia ngarewas di tukang ya kajian hukum age tuh. Ya Allah ya Rabb, kuari dibuka lebar-lebar untuk mengunjungi Israel, mengunjungi Aqsa. Kuari mah keur zaman kula mah itu wah hese deuk ka Masjid Aqsa teh. Deuk ka Masjid Aqsa teh kuari mah bisa mudah terus diantar ke makam Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Yakub, Kangjeng Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Geus pugu jajaladeun mah Hebron Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Naila ala kadar sejarah berjanji sampai ku urang kuari terus dibaca hasil daripada sayembara anu di naon kitu ngaranna di motori Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah baca kuat ketika Ki Arwani Jawa Tengah Kudus membaca eta maulidan tiba-tiba nyana merenung suarana eueuh. Begitu suarana eueuh langsung masuk ke kamar ngunci. Anak istri kabeh kaget. Masyarakat kaget tuh bisa dibuka sampai bubar maulidan. Setelah 2 hari ketigana baru keluar. Bari kadeuleu matana sumut ceri. Ditanya teu daek nembalan, teu daek ngajawab. Begitu ngajawab terasa Kangjeng Nabi datang. Paingan sesengitanana luar biasa, kaambe ku kabehan. Kangjeng Nabi kan seungit,
batur kula pernah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi haju dibere cai dina impianana diinum begitu hudang masih keneh aya karasa caina di dieu eta seungit sungutna bae seungit sampai isuk-isuk sampai maghrib sampai peuting deui seungit bae kitu lamun ngimpi jeung Kangjeng Nabi coba urang ngimpi kapanggih jeung ieu Masya Allah Karim hari iya sih sahanu ngisi di pelataran asana amban rada lain deui sih hatunya apa henteu ngisingna bae geus bawa komo ngisi Kangjeng Nabi nah aya deui nu kukula dicaritakeun ieu nya ieu mah moal dibejakeun jeleumana mah Maulidan di Cilongok tanggal malam 12 dibacalah berjanji setelah dibaca berjanji ayat terasa nikmat di kolbu nangeunaheun ceknya Masya Allah seumur hirup kakarak ngadenge maca berjanji tamat kemudian ngeunaheun dibere beta mah ku Allah ja ieu ge milu mulu dan jantung ngomong kitu nya mah dula deuleu berkat mananya gimana mah lain ka berjanji dan berkat bae mah iya salah satu yang mau dibejakan ku kula ieu jelemananya terus balik ke imah masih membawa perasaan nikmat ngeunaheun teu berjanji langsung sampailah ke imah begitu sampai ke imah cek pamajikanna Kak kakak make minyak naon sih jiban make minyak jan teu make asana seungit amat Kak Masya Allah cek jana teh teu make tapi pamajikanna kan bager henteu suuzon tapi lamun pamajikan si ieu nah pasti mampir ya pasti ya ayo ya di kontrakan mana ya henteu pamajikanna ge emang surti salakina bager masalahna lamun bangsa nu ieu batung geus rajit ujianna inting-intingan ayo teh kasegit amat sih jangan make minyak Masya Allah itu mah seungit teh pohara amat Kak terus kieu deui kakak nggak ada harnawan sih jatuh nggak ada harnawan kok iya kakak sugut seungit amat sungut nage ka ambeuna seungit ku pamajikanana ya Allah ngobrol teh ngobrol seungit Masya Allah cek manehanana neng kakak teu make minyak seungit jeung teu ngadaharna naon cuman kakak ngadengekeun berjanji ngeunaheun eta perasaan kana kolbu terasa ngeuna eta henteu kacipta Kangjeng Nabi datangna ngan terasa ngeunaheun maca berjanji seseungitan pohara ka pamajikanna terus sampikeun ka tempat sare henteu kumaha kieu bae cek pamajikanna bari ngagalendot kakak seungit amat sih seungit biasa cenah ieu ge seungit biasa bae ieu berjanji tadi baca masuk hati seungit barang isukna mah pamajikanna ngagalendot teh Kak seseungitan nu kamari jadi lain deui kuari mah Kak kakak balik deui ka asli deh Kak nah iya berjanji lain lalagaan mantak lamun kurang dibaca sorangan gara berjanji ieu mah macana sih rame-rame bae haji umen tah teu maca sorangan atuh men di imah ieu asyraqal badru alaina baca sorangan anta syamsun anta badrun ieu mah aya loba jelema dibaca sorangan tilok tololnya baca kadang-kadang salah boleh makan di kamar teh baca sorangan gitu percaya ente mah Haji tuh bangun ngajebian tololnya bangun teu percaya teh gitu ngalujak murid ngalujak hiji baca kadang jeung pamajikan kula mah tanyakeun ge ka pamajikan diuk di dieu diuk nya sila biasa kula maca walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhil aqwali mukhtalifatil marwiyatu fi bil madinati syarifatul munawwaratu abwab kan pamajikan kula sok noel terangkeun atuh indah jasa bener teh coba pamajikan Mang Haji pasti baca al jannatu wa na'imuha gandeng geus kanyahoan kajen teu kitu bah pasti kos nunggunakeun bae teh sora cek Tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad jaza bi akhwalihi nah kus kitu baca kurang kayak diterangkan nikmat para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah berarti sekali deh supaya tercatat
tertera di dalam hati. Lahir Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah, encan ayat tahun Hijriah, karak tahun Masehi 571. Wafat Kangjeng Nabi setelah umur 63 tahun 12 Rabiul Awal, tetap hari Senin pada tahun 632. Setelah 500 tahun Islam hancur, kehancuran anak Aqsa dijadikan gereja oleh Yahudi. Jadinya diseranglah oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 580 Hijriah. Tepatna mun Masehina 1183. 1183. Direbut kembali Aqsa menjadi masjid dan berjanji terus diabadikan sampai ayeuna. Pesantren mana nu teu maca berjanji? Jangan pun di Indonesia, jangan pun di Mesir, jangan pun di Suriah, bahkan tahun ayeuna di Moskow, Soviet maca berjanji. Cina maca berjanji, Jepang dibaca berjanji. Kula sempat ngaluarkeun cai mata sedih, perasaan jeung bunga, Masya Allah di Uni Soviet non dibaca berjanji ngareunaheun di sorana. Pilihan suara nu maca berjanji teh nu mantap modal suara kos kieu teu menang maca berjanji di luar negeri mah. Teu menang. Sebab naon ngajauhan jelema. Ngajauhan kan lamun suara bagus kan jelema ngadegeun suara saya tak. Wih Haji Masuri. Bagus amat ya Haji Masuri suarana. Tuh nyana mah datang sentimen kan. Ya, barang dibaca ku Haji Spendi. Haji Spendi kira paeh teh sebudak. Kuna mah teu ngeunaheun jasa sorana. Lain nu ngeunaheun sorana. Sebab eta mah kan nyanyian bahar-bahar. Banta kudu nu ngeunaheun cara tadi nu sholawat ka kaler teu ka kidul teu. Atuh eta kan kudu aya teh ka bahar hazard. Ya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kan kudu jelas. Eta teh aya bahar ngaranna bahar hazaj. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min huma bi ahlil badri ya Allah. Oh tadi mah salah lagam. Murid gula eta ge sarua kudu diservis budak teh. Lagamna salah. Atuh kudu jelas eta kan lamun urang ngadegeun urang Mesir ngeunaheun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eta aslina kos gitu. Tadi mah lain gitu tadi. Salatullah salah mah karena tadi engge teu bisa eta. Oh masalah sih beda salah lagam setik doang lah. Para jamaah kok opa nilainya lain genep. Nu tadi ngan talarnya eta naik jadi 5. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, setelah urang nyaho sejarah terus sampai ayeuna berjanji kudu digurukeun berjanji abeh ngeunaheun nada-nadana. Ngadeh nada-nada ngeunaheun. Eta Haji Umen kudu ngaguru tah. Nadana teh jelas. Kudu jelas nada. Tapi sakitu mah geus jelas kana mah sebab nyana cicing kan di itu di pesantren Cilongok. Ngan nyana ngomong kenceng teuing asli gondrongna aya teh. Gondrong eta kan ulah ge lamun ka gondrong teh hese ulah keur leutik diajak ka gondrong. Ditanya ku bapak kolotnya na, "Lu kapan tong?" "Hah? Lu kapan tong?" "Apa sih?" "Lu kapan datang tong?" "Oh." Barusan ke. Iya. Apa sih tong? Hah? Apa sih tong? Apa sih? Lu sama siapa tong? Eta gondrong bagus gitu. Masya Allah Karim. Orang gondrong eta. Ya orang lamun ngadegeun orang gondrong mah sebenarnya mah resep. Betawi eta resep itu. Lah iya. Lu makan kagak tahu. Iya, orang mah tuh kejual tanah juga emang ada tanahnya. Kalau lu
lu makan kagak gablek. Eta orang gondrong eta sebenarnya Betawi eta kos gitu. Jadi orang yang seuri sebenarnya tah umen tah Haji Umen turunan gondrong. Mantap lamun nyana cepet ngomongna ulah disengserikeun. Aslina keluar. Gondrong eta. Atuh kula ge lamun ngobrol jeung Ngaji Yasin jeung bapana. Kerok kadang-kadang. Si ngomong naon sih bapana ya budak. Ngan aing geus asli mah ge kaharti sorangan. Lah iyalah, lah buset lu. Kagak percaya. Ya gitulah para jamaah ieu mah kula mah kieu. Hiji ka dieu teh selain daripada naon ngaranna takziman ka Kangjeng Nabi oge ta'aruf ka ahli-ahli dieu mushola Ar-Ridho. Tadi geus ngobrol jeung Bapak Soekarno diganti ku kula. Biar ada serem we Soekarno nya. Nah, ieu ta'aruf ka ahli dieu. Kula begitu lewat sok jalan ka dieu aya masjid dieu masyaallah. Haji Pendi mah nu geus tereh paeh can jorang ngabangun kos kieu. Tapi Pak Haji ieu mah kan bisa ngabangun pohara kan. Joh, umur hampir sarua tapi kemauannya beda. Beda lain deui, mantap ke seger ngeuleuh mushola ieu, mushola Ar-Ridho. Mudah-mudahan mushola Ar-Ridho urang naga dipake ka ridho jeung tujuan urang hayang dipake ka ridho ku Gusti Allah. Alhasil mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Engke di akhirat dengan ridho Allah urang bisa ditempatkeun di tempat nu indah yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Catet di jero hate tadi kelahiran dan wafat Kangjeng, di samping eta oge sejarah berzanji, oge di samping eta deui ayat anu tadi intina urang titah taat ka Gusti Allah, lamun urang taat bakal dibere barokah ku Gusti Allah, barokah langit barokah bumi. Lamun geus dibere barokah hate urang teh sadar nemah saeutik jeung loba nemah terus tur bisa diarahkeun kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Mulai ayeuna ketika urang dahar bacalah bismillah, ketika urang rek sare urang kudu disirap-sirapkeun heula bacalah bismillah, ketika urang asup ka imah bacalah assalamualaikum, mun eueuh jelema di imah urang bacalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Insyaallah hirup urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae ala kadar pihatur tisim kuring, mudah-mudahan urang dijadikan umat Kangjeng Nabi urang anu sejati sehingga urang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram wal Muktaram Kiai Haji Uci Turtusi. Mudah-mudahan menjadikan satu tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan beliau insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami atas nama panitia dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Wallahu muwaffiq ila ahmad thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.